Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatkan Wastapun Susana Aisyah, mewakil di kelompok 6. Abdi di kelas 10 MIPA 2. Di dia simkuring bade ngawawancara eskul SMA Negeri 27 Garut. Anu dina bidang eskul poli. Teteh di dia bade ngawawancara teteh. Punten sekalian waktu teteh. Dilaksanakan nama di lapang Sekolah. Action. Manawi kumaha lumangsungna kegiatan poli ieu teh? Coba. Nah kegiatan. Kela Manawi kumaha teh lumangsungna kegiatan poli eta teh? pemilu langsung nama pemanasan heula terus geus pemanasan biasana sakularikeun sekitar 3 atau 5 kuriling terus eta tetepakan keras main. Sok tabu sabaraha we? kumaha barudakna pemilu hoyong sa beresna ka hoyong barudak itu jam 5 setengah 6 Naon wae persiapan anu pami bade maraga we sama misalnya. pastinya nyiapkeun heula ieuna dana kanggo miser caina baik sina barudak beli aya nu teu gaduh terus nyiapkeun barudakna bilih teu ara raya biasana sok hararese disiapkeun barudakna siapkeun danana sareng siapkeun izin ti sakolana. Sabar aja mi anu ngiringan kana eskul poli teh. Kurang lebih sekitar 20 lebihan. Sok ka sakola mana wae pami maraga teh teh? Kami marak terus sok ka SMK 15 ka sempet KGN gitu. Sok di Paragan gitu di Paragan 3 tim. Kumaha teh rasana diangkat janten ketua teh? Kayaknya siap tuh siap gitu soalnya kan jantung ketua teh tanggung jawabna ageung bukan barudak nyanaknya barudak kedah eskul kedah anu teh kan susah sama barudak susah diajak kompak na eskulna jadi misalnya teh asal gak bertanggung jawab. Atin mau nanti tehnya atau sakit terus? Sakitu wawancara ti SIM Abdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.